Nah ngakon maneh mah kieu baseuh bujur teh jem. Aduh Baseuh kunaon sih? ngompon cari maneh Sauting. paing ngasih belegung. Ari teh tahan. Aduh Ari teh tahan. paingannya tak genah teuing jaipongan beureun si teh kumaha teh jadi teu karasa kieu. Makon bari ngajingjing ti atuh uyuhan. Baik, akang loba teuing omong jadi kate ngisinkeun ka sang istri. Oh. Ai daerah-era. Ijem Hah? urang teh ieu teh dina raraga Siskamling Nya. nya bisi aya hal-hal nu teu diharapkeun ka tatangga urang. Nya. Urang teh kagiliran penting ieu teh mun teu salah mah Asep Taruna, Sadeu tah. Kang Ibing, Terus? Kang Ibing ti Cijawura, Asep Taruna ti Margahayu, Nya. heuh dewek ti Tumaritis jeung Ijem ti Karawang, da urang ngarona teh di Tasik. Si Akang mah heureuy wae. Da kitu da enak di pos ieu teh ngahajapan. Pos teh. Da ulah ngelakon pos kosong. Heeh, taki jam ieu nya ieu. Kewajiban urang sadaya sadar hukum. Nah, Nya. Kulawarga sadar hukum, kadarkum. kadarkum. Tuh. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat oge Bapak Dr. Ana Subani. Nah, Pak Subani, oh itu kudu pisan euy. Kieu naha ari urang nya nya. nulakan panto jeung janela teh dek nitah we polisi. Tah, tuh. Ulah jam Ulah. urang teh cing sadar. Nya. Ya, kudu boga rasa tanggung jawab. Ieu nagar leuletikan we ieu kampung urang nu urang keur urang hak dimulai ku urang. Nya, Nya atuh. tak kitu nu matak penting jam ngaronda maneh teh sanajan awewe emansipasi. Bener aya nama. Emang. Heeh. Emang Sulaiman. Ngan maneh Emansipasi. ngan maneh we wungkul anu kudu teh awewe teh ngaronda teh. Ai batur. Lantaran dewe keung dah. Lain kuring atuh da ge. Ai akang ngaronda teh sokan sieun sumpang siur wae. Oh, mentong sok jangan cemburu. Daripada cemburu mah mending hiburan adinya lah. Oh nya hiburan-hiburan. Ieu teh dina laras pelog ijem. Nya ieu teh. Ai maneh lagu naon wae dina laras pelog anu bisa sok teh mangpaatkeun. Oh nya rupa-rupa lagu mah da. Bisa wae atuh Ieu lagu dina laras pelog. Ai sinden moyan mantong nanyakeun deui. Nah kungsi maneh moyad baheula. Baru kalkeun asal isuk-isuk ge moyan wae. Paingan peot. Sampai ka jam 12 di kacan bijil panon poe mah ngadadang kurus. Moyan. Geus terkenal bener Kang, bagian Jakarta Angke Tanjung Priuk terkenal. Setiap aya jaipungan sinden ti Karawang ibu ijem kudu kabawa. Oh, Kamari kan di Jakarta menang 2 minggu karak balik kamari. Naon? Linglung teu sabar. Aya kan kasna beneron. Sengan teu tuluyan. Nang teuing Jakarta jadi pedar ayeuna mah. Loba bangunan. Listrik burung. Ari keur ngawis sambutan tinu lalajo kumaha tah? Oh nya, pugunya eta kitu asa kaluar kuring ya lajuan teh wah kararepuk meni morare cerang ramona. Bakating ku rame punya. Bakati ku tarik-tarikna tinggal ugal-ugalanna. Amona mah ararung. Lain aya di Karawang geus susum belut enak jem. Ih, belut mah Kang aya gen cacing kalung. Begitu. Kalau mah di dieu ge aya. Engke lah gampang lah ayeuna mah urang masalah ieu. Masalah lagu. Heeh. Akang kan nanya di sini ka uing. Lain dina laras pelog ieu mah. Oh, pelog. Heeh. Ai pelog kana laguna bisa ndak kana ieu botol kacap. Botol kacap. Ante lagu. Ai lagu sunat teh geus rada bosen aing teh jam hayang lagu-lagu anu araraneh gitu teh naon anu bisa dimangpaatkeun ku ijem. Oh, lagu Bandung atuh. Oh, da Kalangkang. kaset tah. Dina kaset teh teu lagi acan teh mah. Yuk, eta. Kalangkang mah heuh. Kang. Ulang kudu dialokan, jauh alok. Putih lah mah kakarak anjeun we. Alok mah akang atuh. Geun deui aing alok nama teh naon? Heuh nya. Heeh. Amun cek uing kieu, ngan katana urang kieu. Heeh. Cek uing. Mendingan mobil nusai. Cek kakang teh alok. Aduh, sok kayang numpakan. Ya. Heeh. Bisa teh alok gitu. Sok jadilah bisa ieu. Numpakan we kitu. Heeh. Ya. Sok atuh. Mendingan mobil nusai. Aduh.
sok hayang numpakan gitu sok terus Kuningal motor nusai aduh sok hayang numpakan Kuningal nini kersare sok hayang ayang bawa ke rumah sakit da siapa rek nyirakakeun ka ieu mah lu ayeuna Panggai kasalaki saya tak mengalahkan. Ngalajokeun saya mah. ngalejokeun pagadagara teh sisi jema kai tahun ngajak Niten jadi alok embung wae jam pangkaning dewek teh keur leuleus nya maneh leuleus pomo maneh pangawakan awewe dewek leuleus kumaha lamun aya bangsat gagah kumaha rek ngalawanna urang lu gampang atuh kumaha lamun aya bangsat Heeh. mah nyalumpat we Main gampang wae. ayang salamat tuh kumaha lamun lumpat ka udag lompat ka udang dijantil ayo kumaha sih urang ayeuna heuh eta mah urang ngarona cicing di pos urang ngadaguan babaturan aku ngarona urang wungkul kan loba oh tenang tuh saha di jelekong kan eta ka ade ku sasipan eta bagianna ngarona penting ieu penting ieu eta beurna beuh ayeuna teh Weh, tah si taruna tah geus araya acan. Hei, Calu kan tuh Ininya ya, beri ke- pos. Kang Ibing tuh. iya ya pos. Ada di mah yang gebong. Aduh. Di dinya Kang yang naon. Ibing. Gening. Aduh. Ibing Alah. aduh ujian nungguan wae dihitut kenot Aduh. Nah, makanya itu kendor. apaan pos Aduh. Lamun kurang-kurang naseukeun mah saya kagoongkeun saya mah. Alhamdulillah ya Allah gitu. Kami jeung pos direkan kena hitung kenor. Kurang-kurang jenius we. Alah. Ampun teuing jam. Itu Kang Ibing tinggal mau lantang tuh. aduh Kang mana Asep Taruna. eta Ibing Hah? mana udah Lantang. lantang usina naon Lantang deui di jarona deui. Lantang geletik di wadahan ku lantang gede. Juga teh akan. Ieu we lah. jadi urang tanah bulan ran Tara awet tapi ka subuh. Tuh geuningan Asep ka dieu. Siap teruna damang Pak Sep. Alhamdulillah. Aduh, buat ilah ilah. Iya iya, ketua Taruna Karya teh ieu. Aduh, wartosna cenah nuju kuriak Pak Sep. Allah nyet. Geuning mang cepot jeung keng bangsat. Anu mana sih? Ye, no ye. Pun bojo. Oh, ganteng. Oh tadi ai keur jaga kita kan babangsat teh tinggalian teh. Kumaha we da pun bojo mah ririakan. Iya nya katinggalan mah sari gunungnya. Iya. Mumun tika tebihan sae. Atos potong sok itu Pak Sep ah. Da naon burung palung bodo gelo. Rada gelo da. nya sanes gelo deui edan ya udah Apun tananya Cik Ijemnya, Cik Ibi abdi teh pernah teh. kedah nama Ai. Ayinya. Apaan siling teh ku guru soalnya ka dewek. Oh, janten upami kagarwa Cik ting ngibing upami kagarwa guru naon tah? Anu Subo. pantes. Hah? Subo, Nah, subo. pon kalalakina suhu. Teuing jeung cerita sila. Ah, Kang Ibi mah. Tindak karate urangnya. Silat Jepang. Oh. Yang ngobrol-ngobrol. Kamari anu leungit sepeda mini tah. Teh urang teh kudu taliti teh jaga teh. Tuh, Penting kemarin malam naonnya kemarin. sepeda mini. Sampai malam Jumaah. Heeh. Kamari malam naon kira-kira? Tah pas malam berbuat meuleuh sepeda maksi. Nu gedena. Minimal, menurutnya tidak minimal. Tidak minimal nyokot karena maksimal. Heeh. Jadi lamun sepeda mini teh sepeda leutik pan. Sepeda leutik. Mini minimal. Heeh. Jadi Sepeda penek mini penek. Maksi sepeda aya jangkung. mojehna naon? Mujihna naon tah kira-kira? Sepeda buntet. Sepeda rela. Sepeda rela. Sepeda relatif etuna. Iya, aduh hebat. Ayeuna teh seueur nu ka icalan ye. Loba nu leungiteun. Kamari anu leungiteun udagan. Nya eta mah tah ge teu beunang eta mah. Sanes ai Kang Ibing seueur leungit naon di kampung Pak Ibing ada? Waduh, ayeuna teh keur leungit. Ribut tong para penduduk munding laleungiteun tanduk. Keur sare isuk-isuk tandukna eueuh. Ayeuna mah bangsat ayeuna. Tatangga abdi mah Mas Karjo keur sare huntu emasna anu mau. Udang-udang tinggal karjo we. Masna eueuh. Ayeuna mah urang mau kudu taraki. Bener Nya
Kudu tarapti anu mah. Masalah buat arujan. Teh kapetik ieu teh lamun isuk aya leuleuhiteun, urang kudu tanggung jawab Kang Cepot. Kang Cepot selaku Ya ada urang anu si kamlingna penting ieu. nya eta dulur Kang Cepot anu nyelakakeun mah. Saha? Kang Dawala unggal balik ngarona pasti sepatuna ganti-ganti. Tah ieu nu kudu ditaliti teh. Dicuri. Nada si Dawala mah ceuk rasan mah syukuan syukur. Oh nya nya sampuritnya. Heeh. Anu mah ngagalaksak. Ngagalaksak aya mah. Kudu hati-hati. Oke. Ampun. Ngaranjah naon we tadi lemur Kang Ibing nu diranjahin aku bangsa. Bukan ada ngajaran ngaranyah ieu. Bingungnya Can ngajaran ngaranyah. Aing bingungnya pikir-pikir aing orang jagat ieu teh. Entah kuring nuntun-nuntun wae ge Kang Cepot bisi ngaranjak gitu. Nah Kang Cepot sok ngaranjah naon Ci Ijem? Nya ngaranjak ka ieu we meureunna. Aduh, nya tapi teu naon dadah ieu mah kewajiban urang. Pamaina Kang Cepot salaku sesepuh di dieu anu nyebarkeun ka masyarakat ini supaya ngalaksanakeun kewajiban. An Kang Cepot teu sorangan geus hampir 2 bulan ka tempona ka karak ayeuna. Ari mang asep teruna. Na teu apa? Kumaha gitu? Heuh teu apa? Teu, Nah, mah teu apa? bingung. Kayak itu kumaha maksudna teh? Ayeuna mah bangsat keur mahabu. Mahabu. Kamari ge tetangga hayam 3. Leungit. Tinggal 5. Nah, lobaan. Ku bangsat ditambahan. Ada bangsat dia boga rasa khawatir mah boga. Wah, eta bangsat gede amalnya. Eta Aya kitu. tinggal 5. Eta bangsat. Bisa jadi tadina urut bangsat meureun Ya. aya teh manehna teh mulangkeun. Husnu naon teh disebut teh ning? Duka atuh. Husnul khotimah. Heueuh, alus Harus katungtungnakeun. katungtungnakeun. Hayam 3 tinggal 5. Terus naon deui? Kamari mah tetangga mah meri na eueuh ku tetengan yang meri. Aduh. Ingat-ingat itu ti peuting teu pernah boga. Panas laporan. Kenapa atuh make ribut ai teu boga. Ai padahal mah kuduna nya runding heula memeh laporan. Lain runding pikiran Pikiran ai teu heula. boga, teu. Baru ribut teh. Tah, bika kitu ayeuna teh. Lain Mang Ibing soal ngomong-ngomongnya ai di desa urang pan dek aya pemilihan lurah teh. Nu dicalonkeun teh saha wae teh. Tah ieu calon teh rupa-rupa. Siapa Aya- ge ieu? Nya ieu pasep Ya. di daerah urang teh ayeuna teh dek dipake lapang udara belah dituna. Ya. Nya, Ya. siapa bakal aya pembebasan tanah tak ayeuna teh ditotorosol. Pada hayang jadi lurah. Ieu maksudna ieu nya ditotorosol teh boga niat manehna kauntungan. Nya, Lain order hayang proyek, abdi. ieu proyek. Obda proyek. Nya, waduh. Ayeuna mah kieu we. Urang mah entong milih anu atuh-atugan nu hayang-hayangan. Ulah, Entong. sebab anu hayang-hayangan mah lir ibarat hayam di jero karamba. Tibatan bisa keluar kalah beak bulu. Ya. Bener. Urang mah neangan anu hayang jadi lurah teh nu hirupna sederhana, anu hirupna Anu ngabogaan tekad anu pikeun. bogaan tekad bener, bager, jujur. Kita Anu hirupna sadugeun sakapeun saameun tempo perlu kokot tetengan. isu aya lain Oh, kapetetengan. aya bener. Ya, jadi anu kitu. Jeung urang teh kieu ngajadikeun pamimpin teh anu bersih jeung berwibawa. Ya, anu bersih Nah, bawa. jeung kudu ahlina dina bidang eta. Ya, betul. Sabab dina katerangan nya nya dina Ya. katerangan apa urang teh agama Islam. Agama Islam. Saeutik gedena Argumentasi urang teh kudu kadinya. nya ayat sakalima oge tepikeun. Iya, betul. Ya, Ade. cek dina keterangan lamun maneh nitah ka jelema lain ahli tunggu kehancuranana tah paur ieu Tah, ieu Kang Ibing anu ngajadikeun bahaya teh. Nya eta matak tadi oge milih mah kudu anu bersih. Bersih. Ya. Anu tara mandi mah tong dipilih. Eta Kang Ibing teh nyindiran di Lain atuh dak. Ayeuna mah hese memang. doh. Hese. Hese naon? Naon ge hese. Hayang hiber ge geus teu bisa. Jangan-jangan. Iya. Eta mah yang hibar mah kudu ka Ujang Suryana tuh ujang-jangan mah. Ayeuna mah kudu nanti urang diajak hirup sederhana. tah Nah, bener pola hidup sederhana urang tingkatkeun. Nya. Mata saya mah keur teu boga udut curug ge di beuleum. Sederhana tuh. Tahu. Atuh sarua we jeung saudara kitu oleh curug di beuleum. Dahar eueuh deungeunna hitu teh kana rantang. Ah mah. Naon bedana jeung soto? Iya mah. Aduh, iya bener Kak tanggung jawab urang. Tapi ieu teh si kamling teh sok loba anu sok diganti ku duit tah. Adi moal tiasa ngiringan artosna we. Iya bener tah. Mun anu lebak teh imah nu nya hareup kidul.
anu tukang nanya hareup ngaler hareup kidul eta teh aduh sok diwakilan eta teh sah teh Pak Atep. mun teu sama eta teh anu rek nyalonkeun lurah teh ai soal mare duit mah asa manehna kepentingan anak anu leuwih kitu nya. nya Soal mare duit mah jeung bisa muruhkeun ka batur nu daek eta bisa mukakeun lapangan kerja sapenting lumayan pan. penting lumayan tah kudu neangan teh nu kitu teu bubuy kamana we di mah miluna itu bener ngiluan kayak itu Gitu. aduh Kita Mang Edon lain aya. Saya Mang Edon, Mang Odon, aya ngaronda. lah can bagian mana encan Lain namun cenah. si eta mah mun ngaranna Oh, ayeuna mah Mang Odon mah geus beunghar di mana? Ayeuna ge Mang Wing. oh manehna mah ting di mana Waduh, Baheula cenah. mah pan keur di dieu keur nongtot leho. Ayeuna mah lehona teh diganti ku kumis teh. ayeuna mah geus kaasup jelema gede Eta teh. sapatuna ge nomor 70 Mun aya ieu di desa urang aya Mang eta tah Mang Edon. Bisa katunyang itu impres anu ruksak bisa diomean. Bisa. bisa jadi donatur atuh. Masjid anu ruksak iya bisa pan. tajuk anu geus reot Heeh. bisa dilenglangkeun ku manehna mah Bisa diganti. dijieun lapang poli Nah, ada manehna mah asal nyangan keuntungan we hirupna teh ajeun teuing masyarakat rugi tah ulah nepi ka kitu tapi teu bisa ayeuna mah Bisa. Sep. Nya. Ulah suudon kitu, biheung teuing. Keuneh sapertina dosa anu ka tukang-tukang nama ulah dipikiran ku urang teh. oh jadi teh dosa sarua jeung ngomongkeun batu Ulah. oh nya nya aduh punten tah ieu tah perlu ruang riung dina Siskamling teh nya Tah iya, yang perlu tibatan ruang dipake riung. ngomongkeun batur teu puguh mending urang tolabul ilmi we nya tibatan urang teu paruguh mah kitu mending ruang riung mending nya benar Tibatan ngomongkeun batur mending diomongkeun urang mah. iya iya Iya. dah hese teh yang diomongkeun hese Tuh. Urang mah kudu boga kieu karir, we. nya kudu berprestasi kudu bersih. zaman ayeuna mah geus zaman karya nyata tuh ulah ukur teori jeung Ulah ukur teori, ulah loba cekel baheula mah ulah Ya. saur, loba Tanpa saur bukur. tanpa, bukur ulah loba carita tanpa. nyata Anu penting bukurna anu penting mah eusina caritaan tak bukti gitu. Jadi lah perlu enak mau jeung buktina. bukti Ya. fakta yang memberikan data-data otentik yang bisa menimbulkan kontinuitas up to you the hidden betul kan? Pinter pisan. pinter atuh lain beja nu kieu nu kudu diangkat bebeutkeun teh angkat bebeutkeun nu kieu Enggak nang gue. jadi enggak gini Kang Ibing ya swear ya soalnya gimana ya maaf saya. Jadi kita ini harus independen ya jadi supaya mayoritas ini spekulasinya up to you jadi kita dalam suasana ini janganlah selalu ya interpellorisasi lah yang bisa menimbulkan kan mayoritas Kang Ibing juga iya letterlek atuh teh Iya. jelas letterlek atuh mah Kalala karek ngalupa nyawa kan. eta mah kerelek atuh Lain ngomong-ngomong ya Kang Ibing da hirup teh ayeuna bunga Siskamling ngariungnya tapi datang ka imah kuring teh ngaru asa poe hese neangan gawe ayeuna teh ari pagawean mah loba sebenarnya mah kumaha sok najongan tetangkalan atau najongan pagar batur pagawean oh ngan itu teh teu gawe digaji Mun Gitu. dicarekan. biasanya mah Kang Ibing kuring ge tinggal ka daek lamun kuring daek tuh di imah lingis di jarum pentul seberan ribuan kan kuring mah kedul we nya ayeuna teh urang teh kudu nya teh usaha tapi ku kitu nadana urang teh nya kieu we ripuh Lain aisim kuring mah kieu Kang Ibing nya ieu pun bojo ngajujuru we aisim kuring teh boga gawe gara boga gawe boga gaji. Kudu kumaha da teh jeung kudu kasaha kuring neangan gawe kitu nyilirna teh Pak Ibing. cing suka Kang Ibing malah pengalaman meureun ngaran intelektualna beda katinggalina jelas atuh lamun rek nanyakeun sabagian tah ka jelema nganggur Oh. Oh, jangan. aya segala-gala teh ai Kang Ibing jadi jelema teh teu beunang dipikolot ieu kuring teh eueuh deui pamuntangan teh lintang ti Kang Ibing Nya ieu teh ieu bahwa sang suami kuring teh pan teu boga gawe. Ayeuna bere corong coba. oh Bere corong kan kentot. dek beli minyak Aduh, bere corong nu ieu minta pamuntangan jabatan kumaha sih ngomongna ieu tapi teh? maksudna ieu maksudnya baturan di dieu menta didorong ku Kang Ibing didorong Ah, dorong. didorong mah supaya mararaju bisa wae kumaha nya ulah di dieu lamun rek didorong Di kajeng sisi sumur ari aya ieu teh kieu ngadangu-dangu beja pun mang mangnya mang odon
Kumaha anu bieu didongengkeun Nu bieu anu didongengkeun. kuring suudon jeung kagok goreng jelema Ayeuna mah tuh Geus ya eta teh beunghar. eta teh alona alah payah teh lain dulur eta mah nya aduh baru ngagoreng eta mah nya podonnya hebat amalna nya atuh da tah mata Ayeuna sarua atuh Mang Edot mah hidung ini mah bodang. lain kadinya lah ieu teh Mang Odon teh ayeuna teh keur jeneng Oh, keur beunghar kur hurung nangtung siang leumpang we oh jadi nya henteu ayeuna nepi ka hurung mah henteu eta mah Dari 4 trauma. nya ge beunghar ayeuna nepi ka hurung mah dah jadi bener keur saliuk beh nya aya di nu poek mah henteu enter beh henteu salieup mah nya poek we ngan Kersugi. jigana lamun ku urang datangan lamun urang neangan gawe ka manehna moal disaha-saha da manehna ge asalna urut jelema ripuh Ya, jadi urang teh moal disasa moal disaha-saha mau burung dirangkul. moal burung dirangkul asa urang geus mandi mah tah mang ai anjeunna mah jelema bageur dihiap-hiap wae tong borok pantar urang jelema nu baleunghar kitu boleh dirabu di pangku Jelema nyaahan. jelema nyaahan mah jeung akuan senal batur ge di aku we manehna teh nya tah cingkang cepot tah geuningan tah bray we caang Ya api mana caang apa ini teh peuting si kambling teh lain aduh ya mah hese diajak ngomong ka jero jelema maksud caang di dieu teh omongan kolot geuningan lamun hate urang keur poek kadenge bong-borong teh bray oh iya cerdas. bray teu nya oh kate teh Kate teh. oh asa dioboran. asa dioboran matak urang kudu didatangan Paling nganjel mah para ranasnya beteungna eta ayeuna. Udah di oboran wae gitu hatena. astagfirullah Apa obor? kakak sorry ya ini serius ah Kuring banyak kenyataan sama logika. ya pan ngomong serius teh dinas ieu teh maksudna keur masa depan urang ke urang sing hati-hati ieu teh krisis kamling bangsat eueuh lamun nepi ka nu jaga gelut sanu rek misa mun bangsat eueuh lain gitu kayak bing kahayang tuh urang hirup teh nya heureuy-heureuy tapi aya watesna urang teh kan kudu mikirkeun masa depan ieu teh watesna teh keur dirapatkeun keneh ieu teh ku RT ku RKT di mana ieu watesna teh ada RT 7 mah nu lebak anu aya tunggul tah matak tong akan nyebutkeun wateskeun heula eta mah urusan anu maranehna anu boga gambar kan ayeuna anu jelas lamun rek kaditu nepungan Mang Kuring nya Mang Odon hayu tapi mereka kudu nyieun surat lamaran kudu bisa cara nyieun surat lamaran tah ayeuna mah nyieun we Oh, permohonan. nya urang teh mereka kudu ngajukeun surat lamaran Saja pada sinu tepang lamaran teh apa aya kudu aya ku naon teh? riwayat idut Riwayat hidup, Kelakuan soek. ngatp, KTP. kelakuan soek, anon? Kelakuan baik, terus jenazah. ijazah Ijazah. ada geus ngartikeun mah eta mah rek jenazah ijazah da nyebutna mah ku eta mah kumaridona da dihajakeun tah mah salah dihajakeun tah mah ayeuna mah nu penting mah tah eta terus hiji deui tah naon jadi foto jeung potret Hai potret nu berwarna meureun Nya. foto mah nu hideung bodas saya nama tukang potret teh pangbodo-bodona di dunya 4 kali genep 300 ngada geus kitu atuh yey ayeuna mah mending kieu urang tepungan kaditu urang tepungan aduh tah bijem butuh sekretaris Itu. sekretaris nyaan lain heureuy banyak penampilan jaga sekretaris ye da Oh, da ieu mah da milik merenya sih. milik atuh Nah, iya. tugasna enteng Tuh. unggal isuk dibabukan ku hoe babari Apa pegawai sekretaris ijem? Oh, pegawai sekretaris kumaha sih? Oh, cing sakumaha? Oh, lain suka ieu ngitungan duit unggul. ye eta mah tukang japilus Oh, eta mah. kudu bisa ngabedakeun atuh mana tukang japilus mana sekretaris mah ya bijemnya jadi ngawakilan bapak pengusaha lamun aya tamu aya naon diatasi ku sekretaris kitu nya gebeng nyata jadi bapana pengusaha teh kumaha jadi bingung bapana pengusaha di atas di luhurna jadi upamana ieu pengusaha bapak boga sekretarisna Tah, eta. dijem nah, jadi sekretarisna tugasna kan mengatasi mengatasi naon we eta mah itu ai saya mau jelema bebas sok naon itu tugasna mah tara diwates saya mah sing ayeuna Bang cepat Blas setuju upami garwana dijadikan sekretaris teh harus ada izin suami Pemajikan dewek. nya harus ada izin suami pan segala ya seorang wanita tuh tidak boleh bertindak sendiri menurut keinginan hatinya
harus ada izin dari suami, mau kerja atau mau pergi dari rumah, mau gimana itu harus ada izin dari suami. Eta mah tetekon. Tetekon kewajiban. Eta mah tetekon teh itek lain. Tetekon mah lain itu. Aduh ieu mah nya. Beda jeung seutik mah tuh lah. Sing karunya we teh urang keur kamling. Di Betari Dona. Da urang teh sis kamling. Persis kamling iya teh ieu mah dari dina rapat. Ulah sare deui. Beta elet. Ceng pinjam bawa anak kadinya suluh teh ka daerah urang ngadurukan di dia. Nah, Asa kiri si teh hawa teh nya. eta suku pinjem garing duruk hiji mah tuh. Siu karupa kae. Ye lain ngarah tere. Emang suku kuring Teu bae. dianggap ieu tunggu. Lamun ditanyakeun mah isu-isu ku Pak RT kumaha? Kapalingan mah kitu. Aya nu nyokot. Aduh, ayeuna urang arek ka mana ayeuna? Nya ayeuna urang ulah ka Jongjonan. Nya ulah ka Jongjona. Urang nguriling we. Urang nguriling. Ke Sumatera, ke Kalimantan. Keun balik sis kamling aki-aki we kabeh. Ai dari latih. Ini tengah ora kene kemarin. Itu kene tuh. Kudu kitu sis kamling. Alah. Aduh nya kita berarti dieu nya Kang Cepotnya urang teh. Perlu nariungan teh di dieu. Nariungan teh dieu. Nambah wawasan. Nya daras bisa. Nya Siri bejaan tadi dinya. No? Realingan. pan nya aya paribasa teh dengan bengkung ngariung bongkok. Anu bongkok ngararon. Ngaronyok. Ai keserangan di bongkokna. Arek ngaronyok kieu bisa. Anglang. Ai sorangan. Ieu mah jiga nu arti kana paribasa nya. Teuing hiji kana paribasa teh ngan disalah-salahkeun. Lain disalahkeun sasana kop gitu ku batur. Tara awak Jika nama usahana tidak nyala-nyalakeun paribasa. Teuing. Aya di gupayanmu. Aduh geus rupa-rupa ya. Ngobrol-ngobrol tuh urang nguriling atuh teh. Lain nama ke nguriling teh. Cicing di dieu nya. Cicing di kan dieu. yang nguriling mah bangsat urang nu di dieu. Bagi-bagi tugas. Antep bangsat. Benar bagi-bagi tugas urang mah di dieu aya mik rek usaha ditinggalkeun. Jadi bangsat cenah nguriling. Oke bangsat capek. Alah. Jam. Urang jaipongan sok ah. Ayo jaipongan. Tambah tunduh. Bisaan. Bisa ngiring jaipongan. Ibingna pinter banget ya, Mang Ibing. Bisaan kan? Kumaha? Ibing. Sok lah nah ting. Nyalain nih. Eta mah urang ngararibing atuh liburan tah, nya teh radio. Ayo sok urang. Hiburannya terade mah geus teu aneh lah. Kayak ayeuna mudah jaipongan, kuring rek ngetes ngadenge beja tadi bi ijem teh cenah fungsi jadi nya sok ngawi Kang. Tah ayeuna cing lah hibur ya kuring atuh ngokang ngahibur batur. Ngawi atuh jam lah genep jam mah. Ngawih nu ala lanjar ngawihna Mang Ijam. Saminggu mah ngawi ah. Sok nyai. Ngawi saminggu. Nya saminggu ngawikeun bae kan kuring nu pesen ambulan. Beres ngawi ngagoler. Ya bener beres ngawi di ronsen langsung. Hebat. Sok bijam ngawi langsung. Lagu naon sih? Lagu naon nu penting mah keun ada atur Lagu ieu atunya Sarawat Karyaan. Naon? Sarawat Karyaan. Nu karyaan wae di Korowot yang jelema teh teuing. Sarawat Karyaan lagu tahun 45 ada. Lagu baheula. Lagu klasik pureunnya. Cing. Sok kumaha teh? Cing lah ngagalnya. baheula mah lupa-lupa lagunya baheula kan ayeuna ngararunah wae. Kan cuma baheula mah ngomongna beda wae nyebut tentara ge sentara. Ceruk oge tuh cenah aya sentara dua sentruk. Arep bentangur. Cing bijam rada karep cari ke bijam ya asup urang jelas bijam. Lain bertengur bertempur meureunnya maksudna Ya urang mah tuh aya tentara dua truk we. Bertempur sih. Cuma tuh aya sentara dua sentruk arek bentangur. Kolot baheula. Jadi judul lagu teh. Jadi judul lagu. Caritaan kolot baheula. Oh, caritaanna. Lagu naon ge teh beda geuning Sarawat Karyaan. Kumaha cenah? Sarawat Karyaan. Kadarep paduduaan lempang mani gagancangan Sarawat Trek Karyaan. Urang nu nampa undangan. Nah, urang nu nampa undangan teh Sarawat anu karyaanana. Oh.
cing dialokan ku Kang Ibing. Oh, Lain asa teu nampak onangan-ana bingung. Urang nu nampak onangan asa iraha ye. Ieu mah lagu. Teruskeun Wijam teruskeun lah. Teruskeun. lagu naon lah laguna. Ih naon ieu mah lah. Ayeuna mah wing ulah ngalagu aya sinden. Eta jeung naon sih? Sinden mawa sinden. Nya bener si Sambling mah ni mawa sinden nya. Nyatulah itu urang isu kurang kumpulnya bari ngalamar gawe teh nya. Tangan saudara-saudara di kantor sementara saya ini. Jadi saya teh ngerasa bangga sekali ya kedatangan saudara-saudara. Untuk yang bermaksud saudara-saudara datang ke kantor saya, maksudnya adalah ngalamar lain. Sumuhun gitu. Sumuhun. Coba itu Nona namanya siapa? Ya, saya adalah Siti Marjuki. Siti Marjuki. Umur 7 tahun. Pengalaman sudah 100 tahun. Karena di dalam perut nggak saprak-aprakan. Bagus. Memang kami memerlukan salah seorang karyawan yang banyak pengalaman, Iya. terutama di dalam hidup dan mati. Jadi saya tadi terima teh untuk mati. Ya, untuk bersama-sama ini mah. Dan ini saudara namanya siapa? Saya Cepot, Pak. Cepot. Antik Iya. sekali namanya ya. Antik sebab ini barang kuno, Pak. Oh iya. Saudara ini pengalaman sekolah sampai di mana? Dulu sekolah saya dari SD terus ke Taman Kanak-kanak, di Taman Kanak-kanak terus ke Taman Impian Jaya Ancol. Didinya kuring teh cicing di emper. Eueuh narik, eueuh nakon. Bagus sekali. Itu yang saya cari, orang-orang yang sangat prihatin seperti Anda. Iya. Dan ini sebelah kanan saya namanya siapa? Nama saya Asep Truna, Pak. Waduh, memang orang tua itu selalu membanggakan anak-anaknya. Iya. Selalu bahagia. Iya, Pak. Nama dibagus-bagus, Asep, iya. Taruna. Tapi mukanya pasti Bapak ke muka ya. Ya? Pasti Bapak karena banget. Tidak, serius, Tapi tidak. dah teu singgung, Pak, abdi mah da. Serius. Emang abdi mah teu ka Asep mau nyari. Pengalaman? Nu mau ka dieu can aya pengalaman pisan nol ya abdi mah. Betul-betul belum ada pengalaman? Kantos kapungkur kana kineu. Kineu. Pernah disiksa sama Hansip? Teh Bapak teh. Ini kantor saya tuh memerlukan orang-orang yang kuat, Iya. yang mentalnya kuat. Bukan itu, Pak. Saya maksud datang ke sini tuh saya ingin membahagiakan diri saya. Kumargi kieu, Pak nya. Ya, Di daerah abdi kan majeng. Tetangga abdi aya nu gaduh parabola, gaduh TV berwarna, gaduh tip, gaduh laser disc. Abdi teh hayang mapakan nu kararitu tah ina nu mawi abdi ka digawe teh. Nah, Bapak kalah kata telepek kana digebugan. Ieu teh Bapak nu hayang digebugan ku abdi atau kumaha ieu teh? Oh, jadi didinya teh neangan gawe hayang boga parabola jeung lain-lainna. Ya, Atuh dununganana ge can boga. Ari ieu nu hiji ya. Terima kasih Sanes atas ditakonya Sim Kuring. Ya. Saya sebagai sesepuh dari masyarakat Gunung Cicir bersama-sama mengucapkan terima kasihlah kepada terutama kaum mudanya yang telah dukul pet nyawa di dalam memajukan baik olahraganya maupun polinya. Bapak mengharapkan semoga lah pengguna di sini tidak cilincing catepuku Sanes. Sebab apapun begitulah, jadi apa namanya, merasa reus begitu. Bapak mengharapkan kaum anak mudanya sekolahnya yang jucung. Jangan sampai dalam waktu masih mudanya sudah cananan KWW. Tapi apa namanya gitu, apa namanya, terterjal untuk kemajuan ini. Saya mengerti sekali dan saya juga sangat kagum. Mengerti sekali.
Kagumnya karena bisa membuat bahasa nasional yang begitu antem. Jadi saya punya makanya ingin kerja di sini, saya ingin mengangkat derajat Kampung Gunung Cicit ini. Jangan sampai budaya daerahnya itu kagiridig oleh kebudayaan barat atau apa dangsa-dangsinya. Itu. Saya mengerti. Saya menginginkan pemuda-pemudi semuanya icikibung di dalam menyapak itu kemajuannya yang seserenteng sampai cita-cita ini jucung lah gitu. Kami sangat bangga sekali Karena Bapak sebagai generasi tua sanes ya. ingin diisi herang mata. Betul. Terus. Tingkrim gitu masyarakatnya. Jadi apa namanya gitulah. Jauh daripada pica-capekeun. Itulah karena itu saya mau melamar pekerjaan ini. Semoga lah Bapak dengan celik putih cakerang bisa menerimanya atau Bapak ribut dengan saya. Hapunten kumaha abdi mah jiwanya masih muda gitu jantan darahnya menggelegak upami kieu teh menggebu-gebu. Saudara-saudara semuanya perlu diketahui. Karena di dalam pekerjaan ini saya akan di kantor Bapak ini kan hulu pet nyawa. Bebanting tulangnya itu untuk kemajuannya baik Bapak maupun pribadinya saya. Makanya untuk Karena itu, saya di dalam semangatnya nggak gedurnya gitulah. Semoga hasil perjuangan ini Bapak itu tidak mau sampai apa namanya kita titelum dalam banyak penderitaan ini. maka dari itu untuk rereongan ini saudara itu sangat saya setujui di dalam pekerjaan yang kami akan laksanakan. Mohon Pak Laras. Jadi maaf Pak kalau saya mau orangnya belak-belakan lah. Iya, Cek paribasa no blak nakarak blak nakuban. Jadi nekat gitulah. lebih baik nyata begitu. Gitu we abdi mah terang-terangan we mah. Eh, Hayang nyaho we. Diladenan Pak abdi mah. saya mau tanya apa yang jadi dunungan itu saya atau saudara? Begini saudara-saudara, Maaf aja Pak ya, itu teman saya emang udah begitu adabnya Pak. Dia mah orangnya teh memang gitu terterjal, tapi dia hatinya mah bersih Pak, baik. Hati mah polos tapi negreg gitulah. ini saudara Asep Taruna, apakah saudara yang jadi bos? Apakah saya? Enggak, Kenapa Pak. saya sampai di pepatahan begitu? Bukan, aduh Pak, ampun pisan Pak. Jadi Wah. maksudnya bukan gegebos ini mah. Tadi teh gegebos. Bos, enak Bos, bos, enggak ke bos. bos. Bos, tidak bos. Iya Kang Cepot gue cicing wae itu ieu kuring disentakan Lain teh. cicingan wae kuring mah pan kene garis pemisah. Di mana aya dordar antara dunungan jeung pibujangeun. Ya. Apa kuring pamil garis pemisah? Tadi mana parasya teh murid kuring teh garis ieu. Perlu diketahui bahwa pekerjaan yang akan dihadapi oleh saudara-saudara Teu kedah nyogok CV teh Pak. saya Teu kedah nyogok Pak. teu kudu sugak sogok ieu mah. Ai saya mah Pak lamun deuk nyogok terang-terangan. Awi geus sayagi. Kita mang ibi mah karek nyogok dulu mah. Perlu diketahui Ya, ya, CV kita ini Iya siapa apa namanya Pak itu Pak? Sampai teh wo. CV Sampai angin ribut. cap lonceng atau sekalian. Perusahaan kita ini Iya. berjalan di dalam bidang pemborong. Kalau gitu saya bagian apa Pak? Ya waktu memborong sampah ya saudara bagian sampah. Waktu memborong bangunan saudara bagian bangunan. Iya. Bisa dibagi-bagi ini mah. Saya juga Pak, kalau langsung diterima sama Bapak ya kalau gajinya sebulan hanya 5 juta juga nggak jadi masalah Pak. Kayaknya saya terima Pak, dan kapan saya mulai menerima gaji pertamanya Pak? Kalau saya mah biar tidak bekerja juga yang penting pemuda Terus semangat hidup hidup maju. di dalam menegakkan segala perjuangannya. Mufakat. Baik bidang olahraganya mau polling. Maaf. Kan itu digawe kemelan pemuda ya. Maaf. Memang dalam bidang olahraga itu siapa lagi kalau bukan kita-kita. Iya. Jas? Iya betul Pak. Sebetulnya saya juga menghargai perusahaan Bapak Pak. Saya itu oleh klub sepak bola saya mau dikontrak Pak. Tapi karena saya ingin berbakti kepada Bapak, saya sampai melepaskan yang ratusan juta itu nilainya Pak. Ini Untuk kontrak mana? Onder nimang mana ya teh? kontrak teh Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak, nasib istri saya kumaha Pak itu Pak? Kinten-kinten. Bisa diterima atau tidak Pak? Cik tegas lah saya mah. Sanggup menyediakan pasir dari Saudi Arabia untuk bangunan? Jam.
Ijam sanggup dengan keusik pasir teh keusik jangan tuh pasir keusik aya nya tapi di Saudi Arabia sanggup oh di Saudi nya lah eta mah kudu modar meureunna lumpangna oge buset lah eta rek nih siapa rek narima pagawean Ini hanya ingin tahu kesanggupannya dulu. Nanti setelahnya Anda sanggup atau tidak sanggup, bagaimana saya? Sekarang Soalnya sanes anak Ijem. ijam oh ijam. benar sana kade Pak Jadi kieu ieu teh salaras nama. Da sim kuring oge ieu teh kantor teh sementara tadi disebutkeunana sanes. mau abdi ge terang kantor ieu mah sementara Mohon. Pak. Ngalelewe dunungan. Pak depi ieu teh kan leres kantor. Nya ieu teh kantoreun malahan. Geuning seueur lalai bungbang di teh kantor eta tapi ieu teh Sareng itu lisung di tong. Pengkeren meja Ari tulis. soal lain mah ieu teh maksudna rek ngayakeun sarang burung walet. oh hebat kreatif wah banyak Usaha gede. Kang Cepot ieu pidununganeun Usaha gede eta Dununganeun leuntikeun. sabaraha kilo sabaraha piharagaanana sakilona aya sayang walet. Sayang walet. akhirnya urang mun dagang sayang walet nyokot bati tina sakilo saperak we sapoe beak 1 juta kilo Eta sayang walet. 1 juta pi batil 1 juta pi baten angot sayang malai. Pek, coba gede. Coba teh ngurus. Teu hese ngurus. Sayang walet kut 5 juta sakilonya. Teu kudu tataekan kana jurang itu ya sagala. padahal mah Kang Cepot ulah eleset jadi batan kudu nangan gawe jiga ieu mah Ijem panggieunkeun sayang tanyayang Kieu sanya nama ieu teh. Sebetulnya begini. gimana Pak Kantor kita itu sebetulnya mencari tempat. Dan untuk modal saya itu Berapa, kurang Pak? lebih ya antara 200 jutaan. Enteng ini. 200 juta nih permulaan. Kecil. Karena ini proyek sedikitnya modalnya hanya sampai 200 juta, nggak sampai 1 miliar. Nah untuk itu saya baru punya uang 30.000. Makanya sisa-sisanya akan saya serahkan kepada saudara-saudara semua. Nah tinggal membagikan. Soalnya saudara datang ke sini mendaftar, saya juga termasuk pengangguran. Bapak tuh selami teh can anu ngagebugannya Tapi kalau kita mah keluar juga biaya tidak apa-apa. Tapi pemuda Kang Ibing kedah. Yang penting pemuda Kang Ibing. Nah di sampingnya tak oke, abdi sanes pengangguran, abdi ge ngaku gudang sebagai pemuda teh. Sanes tina poli sareng basket unggul, gatrik oge jeung dogong hoyong dikapayunkeun ieu teh. benar jadi Bapak sanggup digawe di abdi. ngabok-ngabokan bae pagawean kayak ini kumaha pan urang teh urang kan nyangan kipayah ke masa depan urang ulah nepi ka madesu nyawa madesu Nah, madesu. masa depan suram pan urang teh hayang madeca masa depan caang ulah nepikeun ka kan tadi geus Apa nu dipala teh majemuk. modal tadi teh lain Iya, nya ikan satu ngan boga 30.000. 30.000 eta teh bagikeun ka urang kabagian 2.500 iya Pak Ija malah mikiran karena tong mikir-mikir 30.000 iya urang ieu kumaha jadi Aman geus aya kecap gotong royong ti dituna oge. mohon Daripada dipilih dan gotong royong teh lain keur leutik hungkul Lain keur nu leutik keur gede ge kudu gotong royong Oh jadi Akang ieu teh Kang Pak Odon Mang Odon geus Pak Odon bisa samin nu jadi miliaran dama. Jangan gawe. Hayu atuh urang ini tamun kitu mah. Tawata. gini ngan di puntangan nanti mah sarojeng panjenggut-jenggutin nu duhur Para lun maklum kasuhun meninggali nu dipamrih hapunten anu diteda. Dina naon rupiah kalepatan ageng semonten alit. Kalayan wilujeng kantun. Upami palanya teh deui mah balikeun dewe kasetna. Kalayan bilih para saderek pikeun ngalengkepan koleksi kaset para saderek di bumi na sewang-sewangan. Mangga ti produksi Dian Rekor. Parantos nyayogikeun rupi-rupi lalaguan klasik sareng sajabina. Di rombongan Giri Harjatilu sareng